Ika Wida. Cing sarama katujang. Tah kitulah lalempeh we jang. Baki urang dilajahan lami lungsur langsung. Bulan syakun ke rumahmu kabungan pun payakun. Jelek dah gelar gelar pengawasan di langit pating kareuti di bumi pating melisip gumeliti Sakada pantasan melawan murkas sejak margo mewara kasapurna bawa awas lu mendat lagra yang aduh Gusti nu agung ngiring bingahnya ieu ka panganten teh putri atuh sareng rahmatnya leres luar rahmat luar biasa mudah-mudahan ieu panganten ieu dua insan nu ngalih ti alam lalagasan ka alam rimitan cing salalamin aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ibu, bapak, hayang asup surga. Hayang. Hai salam teh kedah diwalarnya sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemudah-mudahan anu ngawalar salam cing panjang umurna, panjang rezekina, panjang barayana, panjang jodona, panjang si calanana ya dah. Kuat kebang tarikna ya si bapak, ampun Gusti ku agung. Leres ibu si bapak bayang. Gusti nu agung jang ngiring nikah ieu ka panganten da ngiring piknik mah moal ti asaba. Heeh, ieu teh panganten disponsoran Oyo. Beh ku pahajat teh nya. Leres pahajat disponsoran Oyo. Teu da piraku atuh di dieu mah masih kena loba semahnya. Loba keneh tamu. Heeh, di endorse teh anu. Jang. Kala ieu teh dewek teh asa aya nu tinggalun. Da ka dieu teh dewek teh sorangan. Gua jeung adina panganten nu mana? Teuing si borokokok teh ka mana? Sambo. Ka mana atuh? Ambo. Aduh. Incoming Ambu. Allahu Akbar si eta Ambu. Ya aing dipake ku Hansip. Hai. Gusti. Mana ieu si Bebek? Oh gitu nak orang kata meja, jangan tuh. Allahu Akbar ya. Datang kamu kasih ke bawah. Gusti. Di mana wae mana gehe? Teh, tinggal boga adi jika kieu era teu. Ieu mah rek jujur. Rek nanya ya abi mah. Boga adi jika kieu era teu. Aduh Gusti. Lain mau ngomong ilmu. Kita tekan sini sedang membicarakan hajat. Ya. Dalam suatu perhajatan itu diidentik dengan hiburan. Ketika ada hiburan, pasti identik dengan ada selera. Ngomong-ngomong Pak Hajat ada ya? Ibu Hajat ada ya? Oh salah. Sok pidato heula tadinya pidato heula. Assalamualaikum. Salah lagi itu sih kan? Tukeran. Besok tidak tahu banyak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identik dengan hiburan hajat orang suka makan. Kang Marcel, Kang Marcel, lagu teh Kang Marcel. Hajat ke saya, hajat ke saya, pabesan ke saya, pengantin ke saya, kudu dilaguan heula. Hah? Ya kerumpul sedulur-dulur semuanya. Bisa berdak. Cek aing ge matak latihan sedeng. Bangin kalau di panggung kayak ada. Baru sadulur dia balik bawa dia biasa begini terkait ayahnya awal karidoan keikhlasan di pengantin mang kaget di pengkerja ayah nu beureum. Ieu mah aduh can ararasa kieu. Can ararasa geus dipanen. Ieu teh sabarang mah tenang. Tapi nya teu naon syukuri rezeki nu aya nya. Mudah-mudahan ieu sapangantennya cing mulus rahayu bagja salamatnya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Geus urang papakeun urang pabcakeun ka dieu ya. Hah? Hah? Si goblok kaburu lohor ka. Ya kene Pak ya. Ya abi jadi sawer. Aya tuh bener aya tingali hengke kaburu lohor. Kesungut untuk ampun. Pangkenya dipengker ka abi we ka dieukeun banyak. Ya, urang papak urang bagyakeun urang pakolan anu leres semehan. Urang kuduyeun kieu nya. Ampun. Lengser, ampun lengser.
Gusti nan kayunan
Damai Sinta yang melambangkan dua insan pengantin yang berbahagia pada hari ini, Raja dan Ratu Salintan pada hari ini. Sepuh benar ini hiji bayu reda ngahidang dari rampakedan siap go wah 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 bener anak hiji bayu go
ambil posisi yuk.